Manana la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin bil wujudi illallah. Itu dina kitab Ali. Cek sebagian ahli thariqah makna kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimat la ilaha illallah, kalimat najah, kalimat la ilaha illallah itu teh maknana hiji la ma'buda, kedua la maksuda, ketiga la mawjuda. Itu ahli thariqah qadariyah buatan sambati di mana nyata kalimat la ilaha illallah teh makna la ma'buda illallah. Teu aya deui anu diibadahan kalawat salatasna anggi Gusti. Nah, urang teh ibadah teh lain kana panon, poe lain kana bulan, lain kana mata air, lain kana gunung, lain kana kait lain. Dari barang Gusti Allah teh wa'budullaha jeung kudu ibadah jeung ka Gusti Allah. Mana cek sebagai ulama ahli thariqah kalimat la ilaha illallah teu aya di pangeran anu hak diibadahan kalan sabenerna angin Gusti Allah. Dusur ayat anu ieu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Gitu. Ngan nyumponan nyaeta anu kamari nyaeta urang kalimat la ilaha illallah teh nyaeta genep nu zahir, genep anu batin. Sate acana nyaeta urang